Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Raisa Setiawan, abdi di kelas 11 IPS 1 bade ngadugikeun biantara anu ngeunaan kabersihan. Puji sareng syukur alhamdulillah kita panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam urang limpah curahkeun ka junjungan alam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakituna urang sadayana tiasa patepang tuur pamprok jonghok dina ieu acara. Bapa miwah ibu anu kusim kuring dipika hormat sareng saderek sadayana anu dipika cinta ku kuring. Dina ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara anu dimana sadayana oge tos terang yen lingkungan bersih teh saparantosna tangtu sehat ka diri urang sadayana anu tos nyicingan di eta tempat. Dina miara kana ieu lingkungan teh aya 3. Supados lingkungan tetep bersih teh nyaeta anu kahijina sampah plastik, maksadna simpen sampah anu parantos diangger teh ulah dipiceun di mana wae, terutamina di kolong bangku, juru-juru sakola atau kelas, sareng di solokan-solokan anu tempat pangairan cai. Pami di mana aya hujan pasti mandat janten solokan caina moal jalan janten banjir. Anu kadua, gunakeun tempat sampah saparantosna nu disimpen di payunan kelas masing-masing kangge miceun sampah anu baseuh atanapi anu henteu, anu garing atanapi nu henteu. Kangge botol aqua sareng botol cup tiasa dipisahkeun kangge karajinan-karajinan anu bakal diangge, contona kangge hidroponik. Nu katilu, daur ulang sampah. Dina penantian sampah teh bisa ancur ku jarak 24 tahun lamina. Nah, kumargi kitu urang tiasa ngadaur ulang sampah rumah tanggi nu janten sampah nu numpuk ayeuna. Kumaha cara ngolahna? Cara ngolahna teh nyaeta dijieun kangge karajinan anu bernilai hargana. Contona samak ti tilas cangkang kopi nu tiasa ngahasilkeun kangge kabutuhan rumah tanggi. 3 cara diluhur bisa digunakan ku urang sadayana supados lingkungan urang sehat sareng bersih. Kukituna sakitu wae ti sim kuring mugia janten manfaat kangge urang sadayana. Hapunten bila aya kalepatan ti sim kuring boh picariosan sim kuring anu teu marenah di maraneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.